Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun tina syarat ditarimana salat. Nomor salajengna nyaeta wa ayyahdura qalbuhu fiha. Jalma anu salat kudu ngahadirkeun kana hatena, bahwa hatena teh kudu inget, kudu fokus bahwa eta jalma teh keur salat. Naon sababna? Fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholati. Sabab ari ngahadirkeun hate teh eta ruhna salat, nyawana salat. Jadi lamun salat henteu kitu kaya-kaya eueuh nyawaan. Sapertoskeun anu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jalma anu henteu nyegah ku salatna teh kana pagawean goreng, pagawean fahsya jeung mungkar, maka eta teh lain kalah beuki deukeut ti Allah, tapi kalah beuki jauh. Salat mah salat ngan pagawean goreng kalah beuki maju. Ta eta teh ku salatna kalah ka leuwih jauh ti Allah. Naha geuning leuwih jauh? Kapan eta nya leuwih jauh teh ongkoh salat tapi doraka beuki maju? Berarti ku dorakana teh lain kalah ngadeuketan tapi kalah ngajauhan. Ari salat urang kumaha atuh? Tadi dieu saur Imam Ghazali bahwa salat kaumumanana jalma teh nyaeta salat gopil. Ari gopil teh poho. Salat urang meureun nya nu sok poho mah inget-inget teh eta we pas rek assalamualaikum jeung mimiti Allahu Akbar, ingat keur salat di dinya mata Allahu Akbar kabiro teng kemana mahnya. Komo lamun salatna berjamaah ya, beuki naon beuki laluasa we gitu pikiran teh ka ditu ka dieu tah. Salatna jalma anu gopil anu poho eta teh la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Teu mantak nyegah, teu mantak naon terhindar tina pagawean goreng. Salat mah salat, pagawean goreng mah jalan. Salat mah salat, ngobrolkeun batur mah lanjut. Tah eta salat urang nu kitu nya. Bahkan di dieu aya peringatan kam min qaimin, loba pisan ti antara jalma anu salat hadzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasobu. Jalma salat mah salat ngan pedah hasil tina salat teh ngan wungkul meunang kacape. Naudzubillah lamun salat urang ngan saukur meunang kacape. Cek urang teh atuh moal salat ari hasil ngan ukur capek mah. Kulamun teh mah teu salat aya deui ancamanana ladang teu salatna. Manta keur urang mah saur kamari ulah mikir-mikir kana ganjaran sareng teu meunang ganjaranana. Teu kudu mikir-mikir kana naonna ditarima mual salat teh, diganjar mual salat teh,
nu penting urang mah ngusahakeun diri salat sakamampuhan tah kitu oge cekapnya supaya naon bisi lamun mikir-mikir kana ganjaran atawa mikir-mikir ditarima mah da pasti urang teh bakal mikir kana naonna kana moal ditarimana tungtungna suudzon ka Allah da urang marumasa salat teh Allahu Akbar poho kadituna teh nya maca Fatihah ingat poho deui kadituna teh keur atahiyat oge maca Fatihah bakat naon eta teh bakat poho teu sinkron antara letah lisan pikiran jeung hate nya hate di mana letah di mana tungtungna keur atahiyat maca naon maca Fatihah keur bagian maca Fatihah maca naon maca tahiyat nya sakapeung bakat tingku naon eta teh poho henteu fokus nya falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha falaisa maka teu aya lahu eta tetep pikeun itu jalma anu salat teh min sholatihi tina salatna itu musolli illa ma aqala kajaba eta jalma teh mikir-mikir ari mikir-mikir teh atuh tadabbur nya kana salatna wa alima minha ayy sholati jeung apal bahwa eta jalma teh keur salat salah sahiji anu mantak khusu dina salat teh nyaeta hiji apal urang teh keur salat nu kadua urang mampu mikir-mikir atawa tadabbur kana eta bacaan salat urang keur maca doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal wa mamati ulah make lam wa mamati lillahi rabbil alamin dina letah eta diucapkeun dina hatena teh keur nyebut inna sholati saestuna salat abdi wa nusuki sareng ibadah abdi wa mahyaya dina hate teh sareng hirup abdi wa mamati sareng maot abdi lillahi rabbil alamin eta tetep kagungan Allah osok urang dugi ka kitu tara da urang mah teu apal hartina ge nya sakapeung mah apal sote lamun dilagamkeun inna sholati tah lamun dikitukeun kakara apal urang mah Allahu Akbar ari Allah eta anu agung tah kakara rada apal lamun dikitukeun mah ari dibaca saguluyurna mah Allahu Akbar kabiron kahiji teu apal kadua dina apal nage telatnya bakal lila lamun mikir-mikir Allahu Akbar kabiro naon hartina paling ge Allahu Akbar ari Allah eta anu agung kabiron kalawan agung sanyana sabab naon urang mah latihan ngapalkeunana dilagukeun lamun diguluyurkeun mah kadang mah hese inna sholati wa nusuki terkadang kitu komo barudak mah jadi heseun eta teh ngan lamun dilagamkeun inna sholati wa nusuki nya bari paranjang saware nu panjang dipendekeun nu pendek dipanjangkeun tah dititah inna sholati wa nusuki hese da jika dina kunut nih Allahumma hdini biman hadaita henteu dilagamkeun we hese jadi poho naon sababna sabab urang mah hiji ngapalkeunana dilagamkeun sahingga lamun lagamna dicabut teh jadi poho deui kitu nya padahal mah anger-anger gitu tah jadi sebisa mungkin nya lamun teh mah terang
bari tadabur kana maknana. Ari tadabur teh mikir-mikir. Cuk urang mah atuh naon bari dihartian eta diantawisna.